Bismillahirrahmanirrahim. Upami murang kali badena tamu, luruskeun niatan anjeun memehna tamu. Hade niat bakal hasil laku hade, ngalayan silaturahmi eta sae. Nalika aya tamu piwarang lebat, piwarang calik teras pasihan leut. Tuangeun nu aya sok geura suguhkeun, tamu tebih ajak tuang ditawiskeun. Mun badena tamu kudu apal waktu, sumpingna waktunya lese meh teu ngaganggu. Sami nujuna tamu sing ingat waktu, ulah kajongjonan da matak ngaganggu. Anggeana kedah anu sopan santun, cariosanana oge sopan santun. Eta cara ngahormat nu gaduh bumi, nu sok difidamel ku junjunan Nabi. Jajabkeun tamu dugikeun ka angkatna, kalawang pantotawa dugi ka jalana. Ulah ngaleos mun tamu masih aya, angtosan